yastami'u moal ngumpul bina hate jalma mukmin antara sifat bager jeung korek moal. Namun jalma mukmin mah pasti bahwa kisahnya moal hiji antara taat jeung maksiat. Makanya parentahna ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nu bener nu takwa ta'awun, sok saling tolong menolong, saling bantu. Gitu. Minimal ku doa. Tapi wala ta'awanu 'alal birri. Gitu. Dosa jeung kasalahan, namun jelas aya nu minta tolong keur nyogok, keur mabok, keur modal judi dimeunangkeun teu meunang dibantu. Dina perang Israel Iran saha anu kudu dibantu urang? Pahlawan ge sadayana. Pak, itu lamun kudu dibantu mah ku Allah geus dibantu. Itu kadoliman dihancurkan ku kado bahwa sadaya itu pokoknya mah urang ngabantu nu benar tanpa sampai na umat Islam itu Israel dibombardir ku Iran teh itu Pak Syiah bahwa sadaya lain Syiahna tapi Iran itu ayo urang mah we ahlu sunnah. Jadi ibu bapak nasihat Siti Khadijah kakak Nabi.